Punten teh. Mangga. Teh. Naon ah? Ieu abi bade ngical ieu teh. Naon? Ieu tah. Abi di bumi da seueur. Ngical naon ah? Nya ieu ngical ieu. Di mana? Jeung ti mana sok we pokona Kenging geser mah. di mana ieu? Abi sanes kenging meser teteh abi teh kamari teh aya ieu uleman undangan ka ieu teh idanganana. Aduh. Da sanes kieu abi kan di bumi stok mah seueur unggal bulan teh abi mah mun nyetok teh sareng istri abi teh sagala dinu kulkas pararinu. Langsung makanan-makanan dinu lomari tinu mie makanan ringan sadayana stok-stok sayuran abi mah per bulan teh di stok di bumi teh jadi kami aya dinu undangan uleman-uleman kieu teh istri abi mah sok cenah naon teh teu cocok gitu misalkan anu pilihan-pilihan Nya kieu atuh teh entong gitu. merekeun eta na kanu hajat mah. Mun atuh sanes tong merekeun pan atuh tatanggi Di urang dituna teh harihana atuh angkatna jadi moal kengingin pan para sibuk teteh abi mah bobaraah harihana nya abi mah merekeun oge miwarang istri abi oge tuh istri nya atuh abi pasikeun kanu dia di piwarangna atuh nya pasikeun. da anger ari ieu mah ari abi mah sikeun si abi juga cenah ka warung teh pipitkeun ka ditu we jantenkeun artos deui we cenah da di bumi lain ku kacida ari teh teh na maksudna kan abi teh ieu teh ka dieu teh baik-baik bade ngical ieu da abi stok di bumi mah tos seueur itu oge teu ka ieu tudang hege meureun ka emam pasihkeun atuh kanu peryogi kanu kakurangan oke jeung kanu peryogi kakurangan da abi oge peryogi kene ieu kange lumayan kange bensin ya oge abi ayeuna kacida idangan pot dijualnya sabarahan atuh kala ieu teh dituna 1.800 entos dietang ku abi 27.000-an ai harga ti mana 27.000 nya ari di totalkeunna ku abi dietang we ieu kan hargana 10.000 kan ieu 5.000 jadi sadayana teh 27-an nya emang ieu 10 nya 20 27 25 27 atuh ieu mah keur jualan deui abi harga sakitu mah ai abi menang batina ti mana si abi ge geus rugi 3.000 eta teh pan ngamplopna 30.000 astagfirullah ada lain terjual beli atuh kaya nu hajat mah anu bade jual beli abi mah da teu niat ngajual nya atuh mah beda stok abi di bumi seueur diical we deui ka dieu nya ari teteh mah atuh sedekah we sadakoh ibadah we atuh ieu sadakoh piragi sakieu alim ieu na da atuh ti ditu sok ti ieu mun keur sama ieu 1.500 ti aana ieu 4.000 ti aana ieu meureunan 8.000 ditampi ku abi mah ai harga terjualan ai abi benang batina ti mana atuh ngajual deui harga sakitu mah teteh mah bari ieu warung geus sagala aya geus beunghar geus naon tapi ai ongko geus beunghar geus sagala boga tapi nu kieu-kieu wae ni kurang mabikeun we ka batur ya Allah ari teu butuh mah teu katuang teu cocoknya pasikeun ada seueur nu membutuhkan berenang tetangga ge geus lah seueur nyarios sok ieu ditampina sabaraha sok paling oge meureunan 23 bade ditampi sok daripada loba cincong daripada ieu kacida we atuh jadi 2 kali lipat rugina ya Allah tong nyarios kitu besi di mana wae hajat engke dikitukeun ku batur nah make jeung kayu hajat tapi mah dek ngical ieu teu ngayeukkeun nya lain rugi-rugi kitu teh kan meureunan masihan ka itu teh eta teh meureunan sanes rugi ieu mah sok loba buat belit sok ieu da teteh oge kebatian kana oge bisaan paingan beunghar atuh ade anu hajat ulah ngulam jelema kitu palawur